Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina pertemuan ayeuna urang insyaallah neraskeun ngaos bait Alfiyah Ibnu Malik nyaeta bait anu ka-12 sareng ka-13. Mugia urang sadayana aya dina ridho rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala sareng aya dina keberkahan dina sagala rupina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Siwahumal harfu kahal wafi walam, fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Siwahuma ari salian fi isim jeung fi'il, harfu eta huruf, kahal seperti hal, wafi jeung lafad fi, walam jeung lafad lam. Fi'lun mudhari'un ari fi'il mudhari' yali eta sok nyanding lam kana lafad lam kayasham seperti lafad yasham. Qauluhu siwahuma al-ayah, artina ari huruf eta salian fi'il jeung isim seperti lafad hal jeung fi jeung lam. Jeung ari fi'il mudhari eta sok nyanding kana lam seperti lafad lam yasham. Penjelasanana dina ieu bait musannif bade mertelakeun huruf nyaeta sakur-sakur kalimah anu henteu kaentepan ku ciri isim jeung ciri fi'il, maka eta kalimah huruf. Tah eta huruf bisa nuduhkeun kana maknana kudu direntetkeun jeung nu sejen. Imma direntetkeun kana isim atawa kana fi'il. Tah ieu huruf aya 3 rupa. Aya anu tangtu ngarentetna kana isim, aya anu tangtu kana fi'il, aya anu sok ngarentet ka ditu ka dieu. Maka dina bait musannif mere conto 3 rupa. Kahiji lafad hal nyaeta huruf anu sok entep kaditu ka dieu seperti lafad hal zaidun qaimun atawa hal qoma zaidun. Kadua huruf fi nyaeta huruf anu ditangtukeun kana isim seperti fil madrasati. Katilu huruf lam nyaeta huruf anu ditangtukeun kana fi'il seperti lam yasham. Jeung ari fi'il mudhari eta sok nyanding kana lam seperti lam yasham. Dina palebah dieu musannif mertelakeun kana katangtuan fi'il mudhari sabab fi'il teh aya 3. Maka ari fi'il mudhari nyaeta mana-mana fi'il anu sok kadatangan kula. Taeta
hartos sinareng penjelasan bait anu ka-12. Urang teraskeun lanjut kana bait anu ka-13. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabillah khairu maliki Musalliyan ala nabiyil Mustafa Wa alihi mustakmilina syarafa. Teraskeun kana bait anu ka-13. Wa madiyal af'ali bita wasim. Wa madiyal af'ali jeung kana pirang-pirang fi'il madi bita kalawan takna lafad fa'alta miz ngabedakeun anjeun wasim jeung ngirian anjeun. Bin nunni kalawan nun aqbilanna fi'lal amri kana fi'il amar in amrum fuhim lamun difaham naon parentahan tegesna dipaham. Qauluhu wa madiyal af'ali al-ayakh hartina jeung kudu ngabedakeun anjeun kana fi'il madi kalawan ta lafad fa'alta. Jeung kudu nyirian anjeun kana fi'il amar kalawan nun lafad aqbilanna lamun difaham nuduhkeun kana marentah. Penjelasan nana saba'dana terangkana yen fi'il eta kabagi kana 3. Kahiji fi'il madi, kadua fi'il mudhari', katilu fi'il amar. Maka tina bait anu tadi nepi ka bait anu ieu musannif mertelakeun kana katangtuan nana fi'il anu 3. Nomor kahiji sakumaha tadi nyaeta yen sanyana fi'il mudhari nyaeta mana-mana fi'il anu sok nyanding kana huruf lam. Maka dina ieu bait musannif bade nerangkeun kana katangtuan 2 fi'il nyaeta ari fi'il madi beda tinu sejena. Ku ayana kadatangan ta anu tadi anu aya dina dawuhan musannif bita fa'alta al ayah. Jadi sakur-sakur fi'il anu aya ta'an seperti fa'alta atawa atat maka eta disebut fi'il madhi. Jeung deui ari fi'il amar bisa dicirian ku nun taukid bari lafadna tuduh kana parentahan. Jadi di mana-mana fi'il anu tuduh kana marentah bari sah kadatangan ku nun taukid maka disebut fi'il amar. Jeung lamun aya fi'il anu sok kadatangan nun taukid tapi henteu tuduh kana marentah maka eta mah fi'il mudhari'. Sakumaha dawuhan musannif yu'akkidani if'al wa yaf'al atiya talabin aw syaraton amma taniya. Artina nun taukid khafifah jeung sakilah eta sok taukidan kana fi'il amar, sok naukidan kana fi'il amar jeung fi'il mudhari'. Jadi pikeun penentuan fi'il amar lain ku kadatangan nun wungkul tapi
kudu bari nuduhkeun kana marentah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairul maliki Musalliyan ala nabi Mustafa Wa alihi mustakmilina syarafa Wa asta'inullaha fi alfiyah Maqasidun nahwi biha mahwiyah Tuqaribul aqsa bilafdi mujazi Wa tabsutul badla biwa'di mujazi Wa tabtadi ridhan bi ghairi sukhri Fa'iqatan alfiyata bani mu'ti Wa huwa bisablin haizul tafdila Mustawjibun sana'iyal jamil